والناس كالحجر مولاي صل lim daiman terus lagi teruskan malah seserian tolong yang ngarana lembur naon terang api ke ngetes hirup kene apa ente ya orang Cirebang yang ngomong Arab Raya, Jepang Raya, Inggris Raya, Sunda Raya, apa Indonesia Raya? Hah? Inggris benar Inggris. If you don't keep your promise, no one will believe you anymore. Kahardik sarwa enggelir gara campurnya oplosan bahasa tentang naon anu teu meunang ge oplosan minuman anu mantap ngahamawokeun salat na 40 penting moal diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Campur siap campur Hadratul mukarramin wal mu'azzamin para alimil ulama, para kiai, para hujaj, para guru, tokoh masyarakat, para kesepuhan, para asatid, para ustadzat, alladzi lam adkur asma'ahum ta'ziman wa takriman. Wabil khusus ka urang ka guru urang sadayana anu insyaallah mungkin bade masihan ilmu ka urang sadayana pangersa Kiai Haji Gojali anu ti leuwih damar, khusus ka guru-guru urang anu satempat pamugia marantenan sadaya sing ditambih-tambih kamuliaan ku Gusti Allah, ditambih-tambih milik sinareng rezekina ku Allah, amin, dimautkeun dina maut nu husnul khatimah, amin, ya rabbal alamin. Aparatur pemerintah baik sipil ataupun militer mana yang aya, dimulai Bapak RT na, Bapak RW na, Bapak Lurah na, Bapak Lurah aya nya, alhamdulillah, Bapak Camat aya. Pamugia para pemimpin orang sadana sing dijadikan para pemimpin anu adil, amin tolol. Para pemimpin anu adil, anu amanah, anu biasa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dan public figure yang paling terbaik, amin. Amin ya Allah. Kumaha kitu Rasul lamun disebut guru dari sakabeh guru, betul? Betul. Rasul lamun disebut presiden sakabeh presiden, betul? Betul. Rasul lamun disebut nyaeta panglima perang, hiji-hijina panglima perang anu paling berani yaitu Rasulullah. Puluhan daripada peperangan Rasulullah selalu berada di garda paling terdepan, betul? Rasul lamun disebut wakil rakyat, hiji-hijina wakil rakyat anu paling nyaan ke rakyat yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajeun teuing aing lapar nu penting rakyat seubeuh, itulah Rasulullah, betul? Betul. Bedanya sareng pemimpin zaman ayeuna, betul? Lolobana, iya keur ngomong lolobana, samemeh jadi pemimpin sok ngadeukeutan heula jalma-jalma anu marizki, betul? Betul enggak sih? Samemeh jadi wakil rakyat sok ngadeukeutan heula jalma anu malarat, betul? Jangan cingkari bahasa Jawa Barat, Jawa Timur, rakyat nu malarat tetap malarat, anu dilaluhur lobana makin makmur, betul? Betul? Ya, setuju mah betul? Alhamdulillah. Maka orang sami-sami doakan para pemimpin orang dijadikan para pemimpin anu adil, amin. Anu bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dan public figure yang paling terbaik, amin ya Allah ya Rabbal. Lanjut ceng. Lanjut. Ibu bapak hadirin as'ada rahimakumullah nu hadir dina ieu tempat pamugia paamprok jonghokna urang dina ieu tempat sing ditambih keimanan ka Gusti Allah, amin.
ditambah milik sanarang rizkina, panjang umurna, sehat jasmani sinarang rohanina, anu gaduh hutang singgara kabayar hutangna. Hutang harus kacil juga hutang. Anu gaduh angsuran singgara kabayar angsurana, anu gaduh cicilan singgara kabayar cicilana. Pamuda pamudi nu jomblo singgara nikahna. Amin. Amin gitu bang. Sebab abdi jomblo kan. Harus amin gitu. Mudah-mudahan baik balik jadi ayo nguluminan tuh amin. Ya Rabbal. Ibu-ibu nu tacan hamil singgara hamilna. Anu tacan dicandung mudah-mudahan singgara dicandungna. Amin. Nini calangap. Saha pun nyelung nini. Untuk tinggal lu hampura jadi hampura, nggak tahu hawa, nggak tahu rasa hampura. Tapi ini malah mau ibarat HP mah HP Nokia jadul. Batu baterai enak, kesemua drop baik. Betul. Tapi lumayan beda yang tutulak pintu, betul. Eta aneh ibu-ibu lamun misalkan kiai nggak bahas nyandung langsung be sentimen. Ayeuna abi bari naros, cicing bapak-bapak ulah ngomong ibu-ibu ditaros ku abdi. Ibu, bu, ibu ayah, bu ayah, ibu, hayang asupan surga hayang, hayang asupan surga. Jawab jeung kompak, hayang asupan surga, hayang jampena, nek diamalkeun. Turutan mantu abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Mun salaki hayang nyandung ku ibu-ibu kudu didukung pintu surga muka lebar ka ibu-ibu nu daek dicandung. Alhamdulillah si bapak-bapak cocok kiai cocok. Tenang be bu tenang, bapak-bapak ge mantu semua ini habak. Insya para panitia bapak-bapak seluruh daripada panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamugia apa-apa yang mereka telah korbankan baik materi, pikiran dan juga tenaganya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Amin. Dan maulid yang akan datang jauh lebih meriah daripada maulid tahun sekarang. Amin ya Allah ya Rabbal. Santriwan santriwati, jomblowan jomblowati yang merasa perawan harus hati-hati. Ulah sok nongkrong di pinggir cai, di sini goda ku aki-aki, ulah boronik aki-aki pula ge beuki. Alhamdulillah. Lanjut. Langguk dipayun mangga orang sanggakan puja kali puji syukur orang ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Anu tos mapalilan ka orang nikmat iman, nikmat Islam pamugia. Paamprok jonghokna orang dina ieu tempat, pamugia bermuajahana orang dina ieu tempat sing ngajadikeun Allah Subhanahu wa ta'ala ngahampura dina dosa-dosa orang. Amin. Amin. Salawat kali salam pamugia dicurah limpahkeun ka Rasulil Mustafa wal Habibil Murtada Sayyidina al-Muntaqa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, ka para sahabatna, tut ka urang selaku umatna. Mudah-mudahan urang termasuk ahli syafa'atul udma Rasulullah di yaumul kiamat engke. Amin ya Rabbal. Ibu woi kah gitu kudusun. Ibu bapak-bapak bogoh ka Kangjeng Nabi, bogoh cinta ka Kangjeng Nabi, cinta. Lamun urang aku cinta ka Kangjeng Nabi, urang kudu terang heula makna cinta. Betul. Cinta bahasa Inggrisna naon? Love.
What the meaning is love? Apa arti cinta? Aina cinta orang taroskeun ka tilu golongan. Hiji taroskeun cinta ka golongan para pemuda. Aya pemuda aya. Aya pemuda. Hidup pemuda. Hidup pemuda. Hidup. Pemuda pamudi naon arti cinta? Dijawab ku pemuda pamudi, cinta adalah cerita indah yang tiada tara. Wede, indah saja. Bobogohan dina jorok kurung kupo baigi indah. Itulah yang disebut dengan cinta bu. Cinta butai. Betul. Ayeuna taroskeun cinta ka golongan bapak-bapak jeung ibu-ibu. Taros emak jeung bapak urang. Emak bapak naon arti cinta? Dijawab ku emak jeung ku bapak urang, cinta adalah cerita indah yang tiada tara, yang diawali dengan kisah dan kasih dan diakhiri dengan usah dan kose. Enggak sama urusan emak jeung bapak urang, betul? Ayeuna taroskeun makna cinta ka golongan santri. Aya santri aya. Mana santri? Hidup santri. Hidup. Taroskeun mana cinta ka santri. Santri naon arti cinta? Dijawab ku santri, cinta adalah syai'un la yura wa la yumassu walakin yuhab. Cinta adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat. Cinta adalah sesuatu yang tidak bisa diraba, namun cinta adalah sesuatu yang bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Alhamdulillah. Jadi lamun urang bogoh ka Kangjeng Nabi, geretakkeun dina jero hate urang bogoh ka Kangjeng Nabi. Kemudian diucapkan lewat lisan, kunaon? Ku maca sholawat. Sebab ci Kangjeng Rasul, syafaati yaumal qiyamati haqqun. Paman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Syafaat kula di yaumul kiamat engke hak bener ayana. Sing saha jalma anu teu percaya kana syafaat kula, maka moal lebet kana golongan ahli syafaat kula. Ditaros ku para sahabat, wahai Rasulullah, siapakah orang-orang yang akan mendapatkan syafaatmu? Dijawab ku Kangjeng Rasul, nyaeta jalma-jalma anu keur hirup di alam dunia na loba maca sholawat ka Kangjeng Ros. Siap maca sholawat? Siap. Siap. Kurang gombang. Siap maca sholawat? Siap. Siap maca sholawat? Hadirin lamun cik abdi, manusia idolaku. Jawab ku kabehan, Nabiyuna Muhammad. Bisa? Bisa. Bisa? Coba dites lah. Manusia idolaku, manusia panutanku, Yuna Muhammad maulaya sholli wa sallim abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia yang sempurna, Nabiuna Muhammad diodah belet. Nabiuna Muhammad gitu. Bisa? Ulangi. Manusia yang sempurna, manusia yang mulia, semuanya maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi. Kami cinta padamu, kami rindu padamu, Nabiuna Muhammad maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Siap hancur untukmu, Nah Muhammad, siap mati untukmu, Nabiuna Muhammad maula li wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa. Terus
Terus. Alhamdulillah. Allahumma ij'al shalawatika wal barakatika ala sayyidil mursalin wal imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdika wa rasulika imamil khairi wa qaidil khairi wa rasulir rahmah bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu hari besar Islam yang sering diperingati oleh orang-orang Islam di berbagai macam penjuru, di antaranya bulan Maulid. Maulid bahasanya bahasa Arab, bahasa Arab. Mungkin tadi tuna Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahasanya bahasa Arab. Maksudnya hari kelahiran. Lamun Maulid Kangjeng Rasul berarti memperingati hari kelahiran Kangjeng Rasul. Ingat kene Kangjeng Rasul dilahirkan pada tanggal jeung hari naon? Ieu mah urang sekedar nginget-nginget bae. Ingat. Kangjeng Rasul dilahirkan dina poe Senin di kota Mekah. Ngajerit maratan jagat, ngoceak maratan langit, kaceluk ka aun-aun, ka pancar negara. Tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah atau bertepatan pada tanggal 22 April 571 Masehi. Pancik tim qasidah tema kieu pakung ting tung ting tung dung 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 ting ting dung 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 ting ting dung dung ting ting dung 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 ting ting dung dung ting ting dung 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 ting ting dung dung ting 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 dung dung pegat cerita apa kabel 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Nabi Muhammadin, lahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Alhamdulillah. Ingat kan berartinya Alhamdulillah. Ibu bapak, lamun ayah di dia anu ngabid'ah-bid'ahkeun kana Maulid Rasul, lamun aya anu ngaharam-haramkeun kana Maulid Kangjeng Rasul, dengekeun bae. Lamun wani mah cakelan ayeuna ye nan sirahna dibabet-babetkeun kana tiang listrik. Betul? Sajujurna mah eta jelema nu karang ditu bara rencong, wanina ukur ditu kangen. Setiap ceramah abdi sok ngomong kieu, lamun aya nu ngabid'ah-bid'ahkeun jeung ngaharam-haramkeun kana Maulid Rasul, mantos ceramah abdi moal geura balik ngobrol jeung abdi nek sampai sejauh mana, tapi sampai ka ayeuna can urang aya wanina borangan. Ibu, hal yang paling mendominasi daripada kita memperingati Maulid Rasul adalah rasa bahagia orang, rasa bunga orang, rasa syukur orang ke Allah. Allah parantos nurunkeun Kangjeng Rasul apa Kangjeng Nabi? Aya Kangjeng Rasul, aya Kangjeng Nabi. Setiap Rasul geus pasti Nabi, betul? Tapi teu setiap Nabi eta Rasul. Contohna kieu, setiap kepala sekolah eta geus pasti guru, tapi setiap guru eta kepala sekolah, betul? Setiap kiai geus pasti santri, tapi setiap santri eta kiai, betul? Kangjeng Rasul, betul? Rasa yang paling mendominasi daripada kita memperingati Maulid Rasul adalah rasa bunga orang ke Allah. Allah parantos nurunkeun Kangjeng Rasul. Ibu tingali dina kitab haula dzikra ihtifal
ihtifali maulidi bil nabawiyyi karangan Al Habib Abuya Alwi Al Maliki Al Husaini orang Mekah. Eta dina kitab eta ayat cerita kieu bapak-bapak. Abu Lahab terang ke Abu Lahab. Wow ke Abu Lahab. Wow di mana? Orang mana Abu Lahab? Hah? Orang hari yang lain, orang Cilebang. Abu Lahab orang Mekah. Eta mamangna Kangjeng Rasul. Pas ketika Kangjeng Rasul lahir, eta Abu Lahab saking bungahna Kangjeng Rasul lahir, eta Abu Lahab lompatan sampai ke Ka'bah. Pada akhirnya tawaf eta Abu Lahab. Saenggeusna tawaf eta Abu Lahab, langsung Abu Lahab ngamerdekakeun hamba sahayana nu ngaranna Duaibah. Duaibah. Eta pan Kangjeng Rasul lahir dina poe Senin. Makana eta Abu Lahab kusebab Abu Lahab boga perasaan bungah Kangjeng Rasul lahir, maka kusebab kitu Abu Lahab setiap poe Senin menang karinganan siksa ti Allah Subhanahu wa taala. Eta Abu Lahab anu geus jelas-jelas kafir, teu iman ka Allah, teu iman ka Kangjeng Rasul. Tapi subhanallah setiap poe Senin Abu Lahab menang karinganan siksa. Kusebab naon? Kusebab Abu Lahab bunga Kangjeng Rasulullah atau komo urang biuyun. Betul. Umat Kangjeng Rasul anu iman ka Allah, anu iman ka Kangjeng Rasul. Ulah mang ulah ragu, ulah mang ulah lelas, balasana fi jannatin na'im, di dalam surga Allah. Insya ibu bapak cikang jeung Rasul panggil yuhsarul mar'u ma'aman ahaba, bakal dikumpulkan eta jalma jeung jalma anu dipikabogohna. Lamun keur hirup di alam dunia na urang bogoh ka Kangjeng Rasul, maka di akhirat oge urang bakal dikumpulkeun jeung Kangjeng Rasul. Lamun keur hirup di alam dunia na urang loba kukumpulan jeung jalma-jalma anu soleh, maka di akhirat oge urang bakal dikumpulkeun jeung jalma anu soleh. Tapi sabaliknya, lamun keur hirup di alam dunia na urang loba resep atau kukumpulan jeung jalma-jalma tukang mabok, maka di akhirat oge bakal dikumpulkan yang jalma tukang mabok. Mun misalkan keur hirup di alam dunia orang ngepena kabowo, nyawa bowo, pemuda-pemuda masuk nyawa kabowo, teteu. Eta di akhirat oge bakal dikumpulkan yang si bowo tolol. Betul. Makanya orang kudu bunga, orang paamprok jongkok dina acara maulid sebab orang bunga ka Kangjeng Rasul. Sakali deh abdi badana ros kasadayana ibu bapak bogoh ka Kangjeng Rasul bogoh. Jawab nyinggo bapak bogoh ka Kangjeng Rasul. Cinta ka Kangjeng Rasul. Lamun cinta ka Kangjeng Rasul urang oge kudu terang ciri-ciri cinta. Ciri-ciri cinta. Biasana ieu keur ngomong biasana. Iya keur ngomong biasana jalma anu bogoh teh sok loba nyebut-nyebut karena perkara anu dipikabogohna. Betul. Bahasa model zaman sekarang love is blind. Kaharti sarua biga dengarti. Cikangjeng Rasul man ahabba syai'an kasura dzikruhu, sing saha jalma anu bogoh karena hiji perkara sok loba nyebut-nyebut karena perkara anu dipikabogoh. Contohna kieu ngaji jeung bapak-bapak jeung ibu-ibu kudu dipake contoh. Lamun misalnya teu make contoh mah lieureun. Betul. Contohna kula bogoh kana hiji awewe ngaranna Susi. Kula bogoh kana hiji awewe ngaranna Susi. Rek ngaji, rek sakola, rek kahareup, rek tukang ingetna kasih Susi bae jeung ka Susi. Betul. Karena bogoh kasih rek dahar ngadala japu banget nasi Susi. Betul. Rek ulin papanggih begal banget nasi Susi. Rek ngangon kebo ngadala liang dai kebo banget nasi Susi.
Asup ka jero WC ngadeletai koneng banget nasi. Susi. Asup ka jero kamar ngadeletoke banget nasi. Susi. Saking bogo kasih susi betul. Betul. Kata cik santri anu ngaji kitab Kifayatul Azkiya ka istiqrok fi bihari susi. Kaedanan ku si susi. Betul. Maksudna kumaha Ustad? Maksudna lamun urang bogoh ka Kangjeng Rasul, urang kudu loba nyebut Kangjeng Rasul. Carana kumaha? Carana lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Rasul. Subhanallah ibu, ganjaran maca sholawat tingali geh dina kita berjanji al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Surga sareng kanikmatan surga eta disayogikeun pikeun jalma anu keur hirup di alam dunia na loba maca sholawat. Eta mah sholawat tak aturan, nek sholawat Ibrahimiyah, nek sholawat misalkan Nariyah, nek sholawat Nuraniyah, nek sholawat Kismul A'dham, nek Munjiyat, nek Kamilah, mangga ngenulah sholawat Sarboiyah bae. Betul, sebab eueuh sholawat Sarboiyah mah pang pendek-pendek nama dan sholawat nyata sallallahu ala Muhammad insya tinggali gebu dina hadis Kangjeng Rasul man shalla alayya alfan lam yamut hatta yubasyiru lahu bil jannah. Sing saha jalma anu maca sholawat ka Kangjeng Rasul 1000 sholawat eta jalma moal geura dimaotkeun ku Allah samemeh jalma eta dibebungah ku surgana Allah. Alhamdulillah. Aduh Ustaz, 1000 mah berat teuing pikeun eceuk mah misalkan. 1000 mah berat teuing pikeun hiji ge geus diganjar. Tingali dina hadis Kangjeng Rasul, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Sing saha jalma maca sholawat ka Kangjeng Rasul, hiji sholawat bakal diganjar menjadi 10 kabagusan. Ah Ustaz, hiji mah cetek teuing tambahan wa man shalla alayya asyran sallallahu alaihi biha mi'atan. Sing saha jalma anu maca sholawat ka Kangjeng Rasul 10 sholawat bakal diganjar menjadi 100 kabagus. 100 kabagusan. Untung tidak sholawat, untung teu sholawat, untung teu sholawat. Wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan. Sing saha jalma anu maca sholawat 100 sholawat bakal diganjar 1000 kabagusan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa man shalla alayya alfan haramallahu jasadahu minan niran ae lam tamassahun nar. Sing saha jalma maca sholawat ka Kangjeng Rasul 1000 sholawat maka haram jalma eta ngrebek dina neraka Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Eta mah ibu-ibunya anu keur ngoret bacakeun sholawat jadi bae. Jadi bapak-bapak anu keur macul bacakeun sholawat jadi bae. Pamuda anu keur nungguan warung terus sungutna ngagayem bae. Maksudna maca sholawat jadi bae. Ibu-ibu nu keur nimbang anak bacakeun sholawat. Allahumma sholli sholatan kamilatan. Cik anak-anak wa sallim salaman, anak ajaib. Ima pun ibu-ibu lamun nimbang anak teh siga nu kasurupan betul. Nang ning ning nang ning keung nang ning ning nang ning keung. Geula gede geula dangkung geula disamihan indung Allah. Yang dikian ku anak. Betul. Anak tak tumpu anak sakalal. Pugusin lagi mirip gasia. Betul. Tuh pendedek mah baduna kontol, talanana kontol, di jolokan celana kontol deh. Betul.
sing kaset teuing kaset di mana tolong bukan tolong betul sing demis teuing anak taha mahideng bapak gawang kumaneh mani letang aduh keluarga ramehong betul makanya pemuda ayo pemuda Ayah. saria lamun neangan pamajikan lamun saria hideung neangan pamajikan nu putih boga anakna kopi susu kanan ieu mah sia hideung pamajikan sia hideung atuh anakna siga gerandong tolol tapi cik abdi mah lamun yang pamajikan mending goreng bae mending goreng sampai kakek goreng bae sia tah betul lamun sia beke neangan pamajikan nu jangkung ulah ieu mah sia beke pamajikan sia beke atuh anakna siga bola gugulundungan ka ditu betul lamun sia jangkung ulah neangan pamajikan nu jangkung engke anakna siga tiang listrik lalal betul insya bacakan sholawat lamun keur nimbang ieu mah siga kanu kasurupan pan ibu-ibu mah betul insya siap maca sholawat siap maca sholawat mudah-mudahan ku barokahna maulid anu tacan maca sholawat singgera maca sholawat amin anu geus rajin tambah rajin deh maca sholawat insya Allah. terus sampai kairaha Sampai nenek. main aing dolol sampai ke subuh mah yang mentang-mentang aing leutik tadi pas lewat jangan sama kiai leutik amat kiai leutik amat aya untungna aya rugina jadi jalma leutik bu aya untungna aya rugina jadi jalma leutik rugina mana pernah dina hiji waktu abdi nek ceramah ka hiji tempat panceritana mau mobil jeung supir abdi badak gede kadang-kadang si supir eta aing nganter ceramah tuh make peci kadang-kadang make sorban pas datang ke tempat ceramah atuh dicium bolak-balik supir aing tadi paelu bahkan cik panitia minggir mang tolong bugus aing jain lagi betul pernah oke dina hiji waktu aya tamu nek ngonang ka abdi ngonang ceramah ngobrol jeung abdi 2 jam ngobrol lagi hai barang menang 2 jam deh karek ngomong kieu mang ai kiaina mana tolong bugus aing kiaina betul tapi aya untungna jadi budak leutik engke pas ketika munggah haji di Mekah pas toaf orang Arab gede-gede abdi leutik jadi abdi bisa sulap salib karena pepalangkakan orang Arab betul ngan engke ceritana beda balik di Mekah teh beda cik anu jangkung nyium hajar aswad seungit cik anu leutik bau delang hore nu leutik mah nek nyium hajar aswad teh nyampe malah asup kana rokna orang India betul lanjut ayat 7 amalan anu dijadikan favorit tukang jeung Rasul sebagai amalan favorit engke lamun aya waktuna urang bahas kabeh lamun eueuh waktuna atuh PR tahun hareup tolol ondang deui aing tolol yo sesama tidak geus nelpon bae ka abdi kiai ulah sampai terdatang kiai dijawab ke abdi atuh tad aing pasti datang aing butuh betul ayat 7 amalan anu dijadikan amalan favorit Kangjeng Rasul iya amalan cik abdi babari ngaji nama ngen hese ngamal kena hese sulit susah sulit hese sulit susah tapi mudah-mudahan balik di dia orang bisa ngamalkeun amin lamun aya waktuna orang bahas kabeh lamun aya waktuna PR jeung daun hareup atuh onang deui aing alhamdulillah anu kahiji emah dengekeun amalan favorit Kangjeng Rasul salat tahajud
as-sholatu tahajud, sholat tahajud. Saking favoritna eta Kangjeng Rasul kana ngaran sholat tahajud, menurut riwayat, menurut hikayat, eta sukuna Kangjeng Rasul bareuh. Aya orang Cilebang nu sukuna bareuh aya. Kunaon? Hah? Beda-beda. Anu karena kacocok orai, anu penyakit biri-biri, anu suku gajah. Kangjeng Rasul mah saking favoritna eta sholat tahajud sampai ka bareuh. Kunaon? Saking kebenga sholat tahajud. Betul? Betul. Soalnya saat Kangjeng Rasul mah saantosna sholat tahajud dilanjutkan maca Quran, dilanjutkan maca zikir ka Allah, dilanjutkan maca istighfar. Padahal Kangjeng Rasul mah parantos dimasum Kangjeng Rasul mah liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Dosa anu kalewat dihampura ku Allah, dosa anu kaharep dihampura Kangjeng Rasul ku Allah. Tapi subhanallah, semakin Kangjeng Rasul dihampura dosa ku Allah, semakin rajin Kangjeng Rasul maca sol, maca istighfar. Subhan, beda jeung urang. Betul? Semakin ngedul urang mah semakin urang meloba dosa ka Allah, tapi semakin ngedul urang mah maca istighfar. Betul? Iraha eta salat tahajud ku urang dilakukan nisful lail, pertengahan mal, ukuran jam 12 kaluhur, bari urang geus sare walaupun saeutik. Bilangan rakaatna teu aya batasan. Semakin loba salat tahajud semakin digajar ku Allah. Betul? Siap salat tahajud, siap. Tingali ibu dina hadis Kangjeng Rasul an Abi Hurairah radhiyallahu anhu lamma su'ila nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayu salatin afdalu ba'dal maktubah qala as-salatu fi yaumil lail rawahu Muslim wa ghairuh. Aya riwayat ibu di Abu Hurairah ngaran aslina Abdurrahman Sohor. Dina hiji waktu Kangjeng Rasul ditaros, wahai Rasulullah, salat naon nu afdal santosna salat fardu? Dijawab ku Kangjeng Rasul, nyata salat dina waktu penting tegesna salat tahajud. Makanya mudah-mudahan balik di dia orang bisa salat tahajud, amin. Bisa rajin ngalaksanakan salat tahajud, amin ya Allah ya Rabbal. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bila mana datang waktu penting tahajud maneh susuganan ku barokahna salat tahajud, urang sadayana diangkat derajat anu keur ngawarung sing digebarokahkeun warungna, amin. Anu keur tatanian sing dibarokahkeun tataniana, amin. Anu keur ngamon kebo atau boga kebo, mudah-mudahan kebona anakan bae, amin. Ku barokahna salat, mudah-mudahan orang sana bisa rajin salat tahajud, amin ya Allah ya Rabbal. Lanjut anu kedua, amalan favorit Kangjeng Rasul anu kedua nyaeta wassolatu subhi bil jamaah, salat subuh berjamaah. Jadi dia sok salat subuh berjamaah, sok pinu ya masih sok pinu keluar ayo jerona tolol. Pernah ngadengnya adzan budak mora pernah? Barangkali jarang, betul. Kebiasaan nu adzan teh budak kolot aki-aki lain didengekeun ngunahun eta nan ngaranna teh adzan malah senap kana hulangan, betul. Mana ada lebaran nama takbiran, betul. Barang beres ada ngeuleuh ka tukang julang jileug geus saha. Ai teh kebeul teh jol memang unus. Di dia mengunus saya.
Mana Mang Unus? Duh sorry Nus. Sing Rido si Nus dipakai contoh. Jol memang Unus nu adana mangkumen. Cik mangkumen teh. Nus, usah sadai gitu Nus, men. Nges berang ya Nus, men. Kalau gitu mau orang sholat duaan deh Nus, siap men. Cik Mang Unus teh barang gitu teh sholat duaan jamaah. Mangkumen jadi imam, Mang Unus jadi makmum. Mangkumen boga penyakit engap, Mang Unus boga penyakit encok. Barang sholat ya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Barang kan udah ada panjang ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Betul. Barang kana susuratan deh ya, maklum geus kolot pikun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Cik Mang Unus tolol. Irham geus tamen. Sakali ini disepak koing tongongna. Barang gitu Mang Unus ngaluarkeun jurus wiro sablang. Eta tonggong mangkumen disepak ku Mang Unus, mangkumen pae harita kene. Barang gitu nyokot speaker eta Mang Unus, cik Mang Unus, innalillahi wa inna ilaihi rajiun pae dia men. Ganti gunung ora ganti insya. Pamudanya, pan semangat kene pamuda mah. Barang bisa ten salat ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuh amin lagi ngeunangan betul. Ieu mah pamuda anu karek tobat. Barang gitu ngimaman sholat Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cek makmumna amin med. Betul. Atau pemuda nu karek tobat adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cik ibu-ibu kauruan. Betul. Ya mudah-mudahan barokahna maulid iya urang sadene sing tiasa ngalaksanakeun salat subuh berjam sampai ka luar pinuh ku salat subuh ai jerona kosong deui bae saya batolal. Ih ieu mah pinuh anu jamaahna mah tiluan ai di jerona rang loba tihang aya 10 atuh pinuh ku tihang tolal. Betul. Hamburannya punya hambura abdi mau orang sajera jadi ngomongnya kieu kasar. Hamburannya anu leutik tibatan abdi anggap abdi ieu kakak, anu umurna sapantaran abdi anggap abdi ieu babaturan, anu kolot tibatan abdi anggap abdi anak. Sebab abdi kan hadir di ieu tempat geus teu nganggap jelema. Nganggap dulur maksudna alhamdulillah. Jadi geus teu asa-asa insya. Ampun aja punya abdi bahasana kasar sebab abdi mah makhluk kasar lain makhluk halus. Makhluk halus mah meraih bener oh tolol. Betul. Lanjut. Alhamdulillah. Anu katilu geus geura ieu sebut tinggi jam raya. Duh ieu mah sigana ieu mah
ieu masih gana ieu mah lewat di 2 jam lamun beres 2 jam ieu urusan lembur urusan sahaman lembur betul alhamdulillah anu katilu beh cigancang soalnya aya kiai deui engke dibahas hukum mah dibahasna ku kiai nu ditukang insyaallah mudah-mudahan urang alap ilmuna barokah amin ya Allah ya rabbal anu katilu ibu amalan favorit Kangjeng Rasul nyaeta wa tadabburul Quran mikir-mikir isi Al-Qur'an ayat qiraatul Quran ayat tadabbur Quran lamun qiraatul Quran mah maca Al-Qur'an ilmuna cukup ku tajwid jeung ku makharijul huruf tadabbur teu cukup ku tajwid jeung ku makharijul huruf kudu terang ilmu tafsirna kudu terang ilmu asbabul nuzulna kudu terang ilmu nahwu sorab mantik balaghah dan lain sajabana makana kelas tadabbur Qur'anna kelas para kiai kelas para ajengan kelas para ustad urang mah kelas ecek-ecek geus geura qiraatul Qur maca kana Al-Qur aya nabi bari naros jawab ku gabehan Al-Qur'an aya baraha juz aya 30 bukan dia belot kabeh Al-Qur'an aya baraha juz aya 30 juz suratna aya baraha Itu. Ya Allah, ieu mah didikanun. Suratna aya 114 sur. Hurufna aya baraha? Ya, pernah itu. ngitung huruf di Al-Qur'an pernah? Pernah. Aya 1.025.000 huruf. Jadi lamun salat sapoe saeuting wajib aya baraha? Aya 5 wak. Lamun sawaktu bisa sajud berarti sapoe bisa 5 juz. Ukuran genep poe urang bisa khatam Al-Qur'an. Ah kiai sawaktu sajud mah berat teuing pikeun ibu mah pan kudu nyusuan anak kudu masak endog betul. Lamun teu bisa sawaktu sajud geura sapoe sajud. Lamun sapoe sajud berarti 30 poe 30 ukuran sabulan bisa khatam Al-Qur'an alhamdulillah. Ukuran setahun berarti bisa 12 kali khataman Al-Qur'an insya ayeuna abdi bade naros ka ibu-ibu jeung ka bapak-bapak cicing budak leutik Percaya. cicing ya ning ke anak taha sing kandut hameng lanjut ibu bapak lamun ibu bapak maot dengekeun lamun ibu bapak maot hayang dibacakeun Quran apa Quran Koran. Dia calalageurnya jawab nama. Koran. Yang dibacakan Quran apa Quran? Koran. Quran. Koran. Laju geus bisa maca Al-Qur'an pas salat geus bisa. Can. Nekira tolol. Bisa kejalan. Pan gedeung deui ge bakal mod. Ulah ku deugel-deugel teu. Ulah ku ngedul-ngedul teu. Pajujur. Nek iraha belajar Al-Qur'an tolol. Besok ke sore. Betul. Betul. Lamun misalkan orang tak bisa maca Al-Qur'an berarti orang kudu belajar. Anak-anak orang dorong ka pesantren. Hayang boga anak anu soleh hayang. Hayang boga anak anu soleh hayang. Geus di pesantren keuna. Geus. Hayang boga anak anu soleh hayang. Pesantren. Kun. Sakali deui bisa torek. Pesantren. Kun. Pesantren. Dorong anak-anak urang ka pesantren supaya ngaji. Mun lamun geus didorong anak-anak urang ka pesantren, anak-anak urang toong bener cik lurah teh tadi. Ulah ieu mah pesantrenkeun anak lir ibarat seperti malangkeun batu kaleuwit teu ditoong teu diropeah. Pajujurik kolot begitu mah betul. Yang boga anak nu soleh teu dibiayaan, betul. Dorong anak-anak ke pesantren sanges tadi pesantren anak urang toong-toong anak urang ditoong kiai oge ditoong-toong betul atuh kiai ge boga bujal tolong anakna kudu jajan betul pamajikanna kudu meuli bakso betul dapurna kudu ngepul betul
Ieu mangeunah betul ka kiai karena Allah. Betul? Betul. Lanjut. Lanjut. Dorong anak-anak urang ka pesantren kieu. Ibu bapak pas ketika nek ka pesantren ke anak kieu, Kiai ieu anak abdi bodoh wayahna pangilmuankeun, pangminterkeun, pangmiceun kabodohana. Abdi sieun di akhirat engke ieu anak ngadakwah ka abdi. Bere duit 1 juta mah eta kiai. Betul? Tumpangan ku bea sadeka mah. Bere rokok sampurna mil sasolok mah. Insyaallah kiai nage semangat mamagahan lagi. Betul? Jika ide kadi ceng ngaji ceng. Siapa? Jika anak sia ceritanya. Karena ada deugel anak sia mah. Siapa? Ngaji nggak sampai ke mana? Nggak sampai ke labdiatun bah. Ayeuna labdiatun deui. Labdiatun benang dibaca 7 wajah. Hepan sih lupa amat. Mang di mama lagi labdiatun mah narkib labdiatun mah aya 5 wajah. Kumaha jawaban anak sia nu deugel? Atuh sakali-kali bah beda dibatur. Allah kumaha siapa coba ngadenge pel mah mana bedana cenah. Pas kitu teh cik santri, cik anak sia nu deugel kieu. Labdiatun benang dibaca 5 wajah. Labdiatin. Ayo dua deui wajah kiai jeung wajah kula. Betul. Eta barang gitu dicabok anak urang ku kiai nu sampe ka ocoy. Menang saminggu anak urang torek ngaji di kiai eta. Betul. Atuh kiai lagi stres pol memakan anak sian gitu mah. Betul. Dorong anak-anak urang ka pesantren supaya anak-anak urang teh ya ulah sampai jauh dina bimbingan para alimil ulama, ulah sampai ka babawa ku zaman, ulah sampai ka babawa ku babaturan anu deugel. Komo ayeuna mah zaman globalisasi. Betul? Jawab ning Bapak. Betul? Ayeuna mah zaman globalisasi. Loba jalma-jalma anu digoblok-goblok. Betul? Terutama ku HP. Baheula mah eta ibunya abdi lamun wanci magrib teu nageran Quran teu lempang ka pangajian geus langsung menang goengan di kolot. Zaman ayeuna mah pan henteu. Betul? Eta anak-anak anteng make HP. Betul? Terang ibu-ibu bapak-bapak kan HP. Barudak terang kan HP barudak terang. Eta HP merekna geus macem-macem. Dimulai BlackBerry. Hah? Jadul. Ayo tadi abdi ngomong naon? BlackBerry. Ayo buduna Samsung. sungut saha? Bibir saha? Biar kaula. Masalah buat lo. Kan masalah merek HP mah tong diomong-omong. Rek BlackBerry, arek Oppo, gitu tolol. Kan masalah HP mulai diomong-omong. Rek BlackBerry, arek Oppo, arek Vivo, arek iPhone. Yang penting digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Tingali ayeuna fakta jeung realita nu aya di lapangan. Barudak zaman ayeuna geus terbuai ku indahna internet. Dimulai Facebook, Twitter, BBM, Instagram, WhatsApp, YouTube, Google. Kumaha aing we cicing ulah komentar. Betul? Keun masalah nu kitu mah teu naon. Barudak zaman ayeuna internetan. Tapi budak zaman ayeuna mah polongonan geus keterlaluan. Betul? Mereka sampai berani mengakses situs-situs pornografi. Mereka sudah berani yaitu mengakses situs-situs tontonan seksual, situs-situs tontonan yang tidak layak ditonton oleh umat Islam. Sehingga apa? Sehingga mereka memiliki sebuah naluri ingin mempraktekkan apa-apa yang mereka tonton. Betul? Pada akhirnya ngabangbatkeun ka bogohna. Tungtung naon loba parabola parawan jebol ti heula eta parawan endak bazawan ini udah bilang heming
makana omat ka pamuda-pamudi dengekeun rek pamuda arek istri omat kudu hati-hati sebab di zaman kiwari loba maling liang tai. Naudzubillah min Alik. betul. Betul. Hai barudak kudu eling Indonesia kerti guling bukti ayeuna loba maling maling sela-sela ping-ping. Naudzubillah min betul. Bener bu, sampai ayah bahasa kieu Karawang tempat berjuang, Cianjur tempat bertempur. Parawan zaman sekarang susu bujur sesa baturi. Naudzubillah min. Alik. Komo aya nama usim LGBT. Usim LGBT. Bahkan ngadenge beja eta LGBT nek disahkeun di negara urang betul. Betul. Nek disahkeun di negara urang terang ibu-ibu ka LGBT terang. LGBT lalaki bogo ka lalaki, badot bogo ka badot. Rek ngadu panakol bedug meureun. Betul. Awewe bogo ka awewe, rek ngarepetkeun martabak meureun. Betul. Coba saya tanya ke semuanya yang hadir di ieu tempat, lamun di Indonesia LGBT nek disahkeun dilawan atau ditolak? Tolak atau lawan? Tolak atau lawan? Lawan. Bubarkan atau biarkan? Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tapi mah teu habis pikir eta ka jelema nu karari itu. Pas malam pertama lalaki jeung lalaki papada kumisan asup ka jero kamar saling ciciuman saling tatangkepan ngasupkeun kana liang tai dicabut loba taian nih. Naudzubillah iming. Naudzubillah summa naudzubillah iming. Makana cik Sayyidina Ali radhiyallahu anhu alaikum bil mujallasatil ulama. Urang kudu daek ngarapetan para alimil ulam, tegesna pinuhan majlis-majlis taklim, pinuhan majlis-majlis zikir. Anak urang didorong ka pesantren, sangkan urang sadayana dijauhkeun dina virus-virus LGBT. Naudzubillah summa naudzubillah min. Lanjut kudu cinta bu kepada kiai mah nya. Di dia biasa pengajian poe naon? Poe naon? Poe Salasa. Poe Salasa. Hah? Poe Jumat. Mun pengajian poe Jumat pinuhan di dia. Pinuhan urang kudu cinta ka para kiai. Betul? Coba diberi naros jawab nying kompak anu tengah jawab bisul 2 menit. Cinta teu ka kiai. Cinta teu ka kiai. Cinta. Nyaah teu ka kiai. Cinta teu ka ulama. Cinta teu ka ustaz. Cinta teu ka ajengan. Ai kanu ngomong. Kaju maung teu bogo ka mah tolong. Urang kudu cinta ka kiai betul. Sebab diakui atau tidak, disadari atau tidak, urang segala macam kegiatan urang sok ditamplok-tamplokkeun ka kiai betul. Buktina mana? Tahlilan ka kiai matang puluh. Ulangi, tahlilan ka kiai matang puluh. Ka kiai. Nujuh bulan. Ka kiai. Kasurupan. Kasurupan ka kiai betul tidak? Betul. Pernah teu di dia aya nu kasurupan datangna ka polisi pernah teu? Lapor ka polisi. Di imah abdi aya nu kasurupan. Wayahna polisi pang ngajampekeun. Pernah teu? Barang itu dia datang polisi ka imah urang. Eta lain dijampe nu kasurupan malah ditilang tolol. Betul. Betul. Kasurupan ka kiai kamaotan. Ka kiai. Nguruskeun mayit. Ku polisi. Nyolatkeun mayit. Ku polisi. Ngagotong mayit. Ku polisi. Kalau di dia mah kiai suka gotong gitu. Oke kiai di dia suka gotong mayit.
sul adab lolo ria. Betul. Lanjut. 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 Jadi orang kudu cinta ka kiai, betul. Betul. Sebabna lamun orang jauh tina bimbingan ulama, cik ulama kieu Falaula bi'ilmil ulama lansaran nasu kal bahaim. Laula alimu laka annasu kal bahaim. Lamun misalkan jalma jauh tina bimbingan para alimil ulama, maka eta jalma bakal kaos binat, kaosat, eta kaos atau eta kaos Monyet. betul. Ibu terang kamunya, terang Terang. terang kamunya. Terang. Kali mirip monyet aja. Allah. Terang kamunya. Terang. Jawab jingkong pak. Ari monyet sok dahar tara, Sok. monyet sok minum tara, Sok. monyet sok molor tara, Sok. monyet sok sholat tara, Sok. monyet sok ngaji tara, Sok. monyet sok zakat tara, Sok. monyet sok puasa tara. Sok. Jika tuh jawab jingkong pak jalema sok minum tara, Celok. jalema sok dahar tara, Celok. jalema sok sare tara, Celok. jalema sok sholat tara. Celok. Oh sok, jalema sok sholat tara, jalema sok ngaji tara, jalema sok zakat tara, Celok. jalema sok puasa tara. Berarti lamun aya jalema pagawean dahar, nginum jeung molor, palebas sholat tara, ngaji oge, Tara. zakat oge, Tara. puasa oge, Tara. sholat oge. Tara. Nu kitu mah Edan. kedua guys balon. Betul, Betul. betul. Lah ibu-ibu genya anu sok ngaji kadang-kadang ngaji nama rajin tapi teu ngamal kana ilmuna, betul. Betul. Ayeuna ya kurang nek di papatahan dengegeun. Oh. Dengegeun. Oh. Siap ngadengegeun siap. Ya. Sangkan hirup kurang barokah, amin. Min. Terang berkah terang. Terang. Al barakatu ziyadatu ala ni'am, kebarokahan teh penambah daripada kenikmatan. Cik ulama al barakatu khairun ilahyun yada Allahu ala saksin. Kabagusan bangsa kapangeranan anu diingkeun dina hiji makhluk eta barokah ngaranna. Barkah, berkah, dulurna berkat. Berkat mantos abdi ceramah bakal menang berkat. Insya Insyaallah. siapkeun bahasa aman. Mal. Betul. Mudah-mudahan orang semuanya balik di dia soleh-soleh, amin. Terang soleh terang, mana soleh terang. Bapak-bapak terang, mana soleh. Bapak-bapak mengudut bejo mudut. Boga prinsip kia bang bapak-bapak mah. Al ududu badal ukli aula wa kacangun wa kopiyun barisila. Betul. Betul. Soleh tea al qaim bi hukukillah wal qaim bi hukukil ibad. Soleh teh nyata jalma anu bisa ngalaksanakeun hakna ka Allah, jalma anu bisa ngalaksanakeun hakna ka pada makhluk, eta tarif soleh. Lamun soleh mah beda bu. Cik santri soleh mah kieu. Il jamil buyut wa iqra'i sukut waridon bil kud walau ma'al huud waridon bil kud walau mahal huud waridon bil kud ulah jemberut waridon bil kud illa antamut. Alhamdulillah. Awewe solehanya tak awewe nu pilok tatak totok ngomongkeun ka gorengan batur di hareupeun tatanggana. Loba cicing lamun teu aya manfaatna. Ridho kana kadaharan nu aya di dapur. Aya japu-japu, aya peda-peda, aya pucuk dangder, aya sendal-sendal. Betul. Sampai kaira sampai ka maut engge, amin. Mudah-mudahan orang balik dia bisa ngamalkeun kana sadaya, amin. Ibu pen ayat peribahasa kieu. Jalan-jalan
cemimin aya Ayah. aya cemimin Ayah. lu sorry min ampura min yang ridho ngaranna uang dipake penting ayeuna Dewi oke Dewi aya Dewi Ratna aya Ratna Ayah. Ebah aya Ayah. ai Dewi aya Dewi Ayah. aya kabehnya di dieu mah maklum ngaran bahasa Arab ai Maimunah aya Ayah. ai moe maneh Markona. jalan-jalan eta kabancaran cemimin naik taksi kahujanan pengajian eta pengajian cemimin kasalaki angger ngalawan aya nu sok ngalawan kasalaki aya Ayah, Bay. bagus ngaku ajar aing mulai ngaku aya nu sok ngalawan kasalaki aya Ayah. Terus. ibu-ibu, iya jawab yang kompak ibu-ibunya. Mudah-mudahan ngajawab, mudah-mudahan sing barokah, amin. Jadikan wanita nu soleh, amin. Jawab ibu-ibu, jawab yang kompak. Ibu lamun balik majelis taklim sok nyium pandangan salakina rara. Telok. Bagus. Ngaku. Ibu bapak lamun nek sare ya ibu-ibu. Lamun nek molor dengekeun ibu-ibu. Sok nyium tarang salakina rara. Telok. Dengekeun cik hadis Kangjeng Rasul kieu ibu. Sing sasa pamajikan nu nyium darang salakina eta ganjaranna siga nyium hajar aswad. Kontol lamun salaki nu hideung mah. Betul. Eta setiap satu kali ciuman 70 dosa dihampura ku Allah. Alhamdulillah. Makanya amalkan Mama Zidi amalkan. Amalkannya. Siap amalkan. Siap. Barang balik teh ka imah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam. Oh, orang siap min. Atuh akang hargaan mama, tuh hargaan mama. Bantuin. Mama terus ngaji. Hargaan atuh akang hargaan. Mama teh tadi ngaji ngadengekeun kiai muda orang sajram hidung teh. Maninya redeg kan hati mama akang. Sinarian atau sia teh eling tolong. Cik salakina teh. Ulah kitu atuh akang ulah kitu. Mama teh tadi teh ngadengikeun ceramahna eta bogo maninya redeg kan hati mama. Kumaha gitu Cik Ustad? Cik Ustad gila kan? Cik Ustad sing saha-saha pamajikan anu nyium darang salakina eta ganjaranna seperti nyium Haji Somad. Salah ngadenge ampun akang lain Haji Somad. Malum tadi mama ngaji teh di Curug. Maksudnya kia kan Cik Ustad kieu sing saha-saha pamajikan anu nyium darang salakina eta ganjaranna siga nyium hajar aswad akang. Hajar aswad lain Haji Somad akang. Dan siang nyium aing. Nya gang, nya daki mama yang nyium akang lain karena hawa nafsu. Nya daki mama ngenterang akang teh sumutna baudelan. Ya dong torogan kebaga gadingan. Tapi mama teh ngamalkeun ilmu Cik Ustad muda teh akang. Jusia bakal buat berakali nyium aing. Anjing loba akang, anjing loba. Sebab mama teh rumasa loba dosa ka akang. Kadang-kadang mama teh sok ngalawan ka akang. Kadang-kadang mama teh sok ngalingan duit akang dina dompet. Taingan atau yang kamar ini main ojek gak duit aing tolol orang usia. Iya akang kita teh gua abdi akang. Tapi mama teh tak kita yang pedagang bakso. Tapi mama teh buka duit. Aja siang nyium aing. Nah kang, ibu lamun geus di izinan ku salakina geus loba tanya-tanya. Langsung dicakap eta hulu salakina ditanggarakeun langsung. Langsung dirinya.
Eta jiksa lakin alhamdulillah ya Allah. Pamajikan abdi mah geus ngaji jadi edan. Alhamdulillah. Baik urang kudu daek masantrenkeun anak kudu daek maca kana Al-Qur'an. Insyaallah barokah maulid anu tacan resep kana maca Al-Qur'an sing diresepkeun maca kana Al-Qur'an amin. Anu geus resep maca Al-Qur'an sing ditambah resep tambah resep maca kana lanjut masih punya sepentingnya mungkin nomor 4 nomor 5 nomor 6 nomor 7 nah eta engke jadi PR bae insya lamun misalkan terbuas atau ondang deui aing tolol lanjut sebab aya gene mubalik guru urang sadayana anu dipengger hampura anu teu disuhun nya sebab kieu ayeuna abdi bade naros kaharti jawab nyinggo apa kaharti cik ma abdi sia ceng lamun misalkan lamun sia ceramah dina hiji tempat lamun ditanya penghadirna kumaha ngarti jawabanna ngarti geus sia mending anggesan sakali deui abdi nanya kaharti eta bapak abdi ge ngomong sebab aya di pinggir bapak abdi cik bapak ceng lamun sia ceramah geus leuwih sajam atau 2 jam tapi teu kaharti batu mendingan geussan tolol atau mendingan molor sia jeung nyerah manjalma nu belet-belet betul Salah. hampura nyawunya hampura anu teu kasuhun hampura dina sadaya-daya karena orang Cilebang ieu geus dianggap dulur ku abdi bilih amengka sajra di pasar sajra teh lurus ke arah Karaman Sajra engke di dinya aya imah 2 tingkat mobil 2 motorna 20 eta imah pacamat ti imah pacamat teh